zaman kuali masa sekolah teu bisa bahasa Inggris ketinggalan zaman. Emak boga anak teu bisa komputer ketinggalan zaman. Tapi lamun emak boga anak teu bisa baca Quran, teu ngarti kana Quran, lain ketinggalan zaman eta mah kagiles zaman. Kadang eta mah ya ulah pura-pura. Lamun anak urang teu bisa maca Quran kagiles zaman. Emak kunaon sababna? Ketika urang maot, emak ulah nanya, emak hayang dibacakeun bahasa Inggris teu bacakeun Quran? Hayang? Anak urang bisa bahasa Inggris pas urang pae ceuring ngabangingin jeung urang teh, oh my mother modar. Oh my father modar. Naon gunana? Oh my mother